Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun ieu acara dongeng Sunda. Dina carios tepungna tilu jawara. Karya Yayat Ruhyat anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mangga wilujeng ngadangukeun tepungna tilu jawara bagian ke-21. Palawargi kaum dangu blesat si Godam ngablesat muru kaleuweung tapi can jauh ti eta patempatan. Kolebat aya anu ngolebat bari nyamber mawar tina leungeun si Godam. Si Godam ngudag tapi weleh eta jalma anu ngiwak mawar tina leungeun manehna teu kaudag. Antukna si Godam ngahulang cenah rek manggih jeung milik anu pohara gedena teu tulus. Sing horeng anu nyelametkeun mawar tina leungeun si Godam teh taya lian ti guruna. Palawargi kaum dangu kacarioskeun di tempat lain Gilang budak Ibrahim anu karek manjing umur 8 tahun geus meunang pangagem lengkap elmu kanuragan tinu jadi emangna Jaka. Elmuna geus lumayan luhur. Harita wanci sarangenge geus ti lebah kulon Ibrahim keur nyaksian budakna anu keur dilatih ku Jaka. Belengeh Ibrahim imut ngarasa reueus ningali anakna geus mibanda elmu anu sakitu luhungna. Gajleng Gilang kawas anu keur ngapung bari luluncatan turuy ngulinkeun sababaraha jurus anu karek diajarkeun ku emangna. Awakna maneh hararampang gerakanana gesit turu ngeusi. Jaka anu ngadidikna ngarasa bungah ningali anak lanceukna aya kamajuan teh. Hup Jaka nyampeurkeun budak anu lamokot ku kesang. Budak teh ngabelengeh imut bari rengkuh hormat. Hatur nuhun Mang, cek Gilang bari nyium leungeun pamana. Elmu hideup geus leuwih ti cukup. Kari ngalatih anu rutin, cek Jaka bari ngusapan sirah budak. Gilang ngabelengeh bari rengkuh Ibrahim ningali laku lampah budakna kitu teh beuki tambah reueus. Ngarasa bagja boga budak anu soleh tur parigel. Gancang budak teh disampeurkeun tuluy diusapan sirahna pinuh ku kadeudeuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Geus leuwih ti 3 taun mawar ninggalkeun imah jeung indung bapana. Oge geus rek ampir 3 taun manehna kabungbulengan ku hiji satria anu geus pageuh nyantel dina hatena. Nepi ka manehna turun ti imah bakating ku hayang tepung jeung si Tregos hideung ngalalana turun gunung unggah leuweung. Indung bapana geus beak dengkak neangan anu jadi anakna, tapi weleh teu manggih laratan. Antukna indung bapana kawas anu kabungbulengan. Palamitra kaum dangu, dalah geus leuwih ti 6 bulan duanana gering pikir. Teu daek dahar, teu daek ka mana-mana, sapopoena ukur ngaringkeb di kamar. Ngan untung teu jauh ti eta lembur aya hiji kolot anu osok ngubaran batin. Mang Soma ngaranna. Nyasareatna harita oge ku Mang Soma. Indung bapana mawar bisa berag deui teu nguluwut teuing.
harita bada asar di ruang tepas Mang Soma jeung indungna Mawar keur ngarobrol. Numutkeun panon batin mah si Neng teh aya dina kasalametan ngan eukeur ngalalana aya anu eukeur di paluruh. Ceuk Mang Soma bari peureum. Bapana Mawar neuteup antep ka Mang Soma ari indungna teu weleh ramisak. Lain aya anu nyulik Mang, tanya bapana Mawar. Sanes juragan sing percanten si Neng nuju ngalalana dalah ayeuna mah tuang putra teh parantos Robi. Sanes Neng Mawar anu kapungkur. Maksud Mang kumaha? Bapana kerung bangun anu teu ngarti kana maksud caritaan Mang Soma kitu teh. Tuang putra teh ayeuna mah tos euyeub ku elmu. Si Neng diangkat janten murid ku salah sawios tokoh pasilatan anu elmuna luhung. Mang Soma ngajentrekeun indung bapana ukur angguk-anggukan, tapi dina jero hatena mah aya rasa kurang percaya kana caritaan Mang Soma kitu teh. Meureun wae Mang Soma ukur ngabubungah atawa ngahibur dirina katut pamajikanana. Cik Mang mun bener iraha cenah budak teh pibalikeunana. Mang Soma teu langsung ngajawab, manehna peureum bari ngerutkeun dua halisna teu lilapok ngomong bangun anu pasti. Insyaallah moal lami deui juragan. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana kacarioskeun di tempat lain di salah sahiji wewengkon perkebunan teh. Di sore kene sakabeh karyawan oge buruh pabrik karumpul di hareupeun bedengna sewang-sewangan. Bari marawa pekarang anu aya mawa bedog aya oge paneungeul anu meunang nyieun tina tangkal kawung atanapi ruyung. Para buruh jeung karyawan tah keur tatan-tatan cenah dinangke peuting baris aya anu datang. Nyatana rombongan begal anu rek ngajarah jeung ngabinasa ka warga perkebunan. Atuh sakabeh warga anu aya di perkebunan kalayan dikokolotan ku mandor petik dadang rek ngayakeun perlawanan. Tabuh 8 para begal teh can katinggal datang. Tabuh 8 dalah nepi ka tabuh 10 can keneh datang. Para buruh jeung karyawan geus ngatur siasat atuh mandor petik dadang anu kungsi diajar ilmu kanuragan tibah eme mani pertentang ngatur siasat. Ulah aya anu baralik saurang oge, ceuk dadang harita. Ieu parentah ti juragan kawasa perkebunan sabada indit kadayeuh tadi. Kitu cek dadang harita teh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda anja kalwatosna ka Bujeng Seep cak dugi ka dieu hatur nuhun ka palawargi kaum dangu anu mika seneng mikeresna ieu dongeng. Ngahaturkeun nuhun oge kana dukunganana. Mudah-mudahan orang sana dipaparinan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.